Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang diajar ngeunaan ragam basa loma jeung ragam basa hormat. Dina kahirupan sapopoe hidup tangtu remen nyarita jeung nulian. Upamana jeung babaturan, jeung kolot di imah, jeung guru, atawa jeung jalma nu anyar panggih. Dina paguneman sapopoe basa nu dipake teh tangtu beda-beda gumantung kana saha nu diajak nyaritana. Ragam basa teh nyaeta prak-prakan upama urang keur nyarita jeung nulian. Ragam basa dibagi jadi dua rupa. Nu kahiji nyaeta ragam basa loma. Artina nyaeta omongan jeung paripolah upama urang nyarita kanu geus loma. Artinya perkataan atau perilaku seperti kita berbicara kepada orang yang sudah lebih akrab atau lebih kenal. Nu kadua nyaeta ragam basa hormat. Nyaeta omongan jeung paripolah upama urang nyarita kanu kudu dipihormat. Artinya perkataan ataupun perbuatan seperti kita berbicara kepada orang yang harus kita hormati. Contoh ragam basa loma jeung ragam basa hormat. Nu kahiji basa lomana nyaho, bahasa hormatna nyaeta uninga. Nu kadua basa lomana nganteur, bahasa hormatna nyaeta nyarengan. Nu katilu basa hormatna ngadagoan, basa hormatna nyaeta ngantosan. Nu kaopat basa lomana mahal, basa hormatna nyaeta awis. Nu kalima basa lomana baju, basa hormatna nyaeta raksukan. Contoh kalimah. Mahal teuing atuh sakitu mah bisa kurang teu. Awis teuing rupina tiasa lungsur deui pangaosna. Basa lomana nyaeta mahal, basa hormatna awis. Sakitu wae pangajaran kanggo dinten ayeuna. Mudah-mudahan hidup tiasa ngartos naon anu tos didugikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.